اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Budak letik bersih tina dosa-dosa zahir sebab encan aya syahwat, encan aya syahwat birahi kakarak sakadar dahar nginum ge narima ti kolotna bersih ku sebab bersih pada halang pada ngarau pada ngais sel budak geus dibersihan dipandian dipakaian baju kabeh hayang ngarais komo lucu keur meujina kembang mata resep diome resep budak leutik sebab ieu dosaan kolot kajenting kukumaha ge geus ambalaya dosana embung ngome urang misal aja pendi dipandian aja dipakaian baju piyama misalna aja urang di ais-ais jadi najis sae hati naon ais nyana lima urang loba kena aiseun ku sebabna eta dosa ambalaya boro-boro urang atuh nu di mana ge geus bungeun ngais sayang urang memang lah henteu lah lanap keur ieu mah dicekal-cekal cekeun rada heuras kuari maja tawadu jadi wau teh teh jadi alif tetep we wau bae geus kolot tos kitu cek abi brojak we pada bae cekeun ya wis baki pupurian bersih budak tina dosa dibersihan zahirna daek ngais daek ngajak ulin leho tinggal leho urang wani tanyusutan lehona budak sahabat komo haju budak nawewe haju kadelna bakal pige teh pigaliseun tah eta teh kadelekan raut-raut pigaliseun mah resep urang diajak sebab can aya dosa kitu kene lalaki resep bahasa edan ieu ge sarua tiplul maani suci tina kokotor syirik syirikan jero hate teh motoran tatagenan kana dunia tatagenan kana sawah tatagenan kana pagawean tatagenan kana dinar jeung dirham tatagenan kana atasan tatagenan kana pagawean tatagenan mulus Allah ngomong mah bisa urang cok praktekkeun geura ulah tatagenan kana dunia kuat jago lamun kuat hese sabangana tenang amat sih hirup kadangna ku aing mah indah amat atuh dek daun deui ja aing mah ku harija alhamdulillah gawe terus atuh tiap Sabtu gajihan dek daun deui oh berarti tenang teh ku boga gaji syirik cek ahli thariqah syirik cek syariat mah teu sebab geus boga tatagenan salian ka Allah padahal Allah as-somadi qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam hartina kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ahad hiji Allah teh huwa ahad Allah teh somad anu pake pamurantengan ku urang kabehan jihad naon bae ge muranteng gara-gara ka Gusti Allah somadiyah mantap dibaca ku Haji Pendi kutub bani wal arifis somadani Allah kutub tanya ge nu macana ge teh nyahoeun da kana nu macana ge teh nyahoeun somadani teh naon atuh aja buktina dagang karung lamun bener-bener somadani mah atuh geus teu kudu Robbani bangsa pangeran selalu ke Allah somadani muntayang ke Allah kutub Robbani wal arifis somadani Allah
kudu ya eta teh nyana nggak bohong matak dikutuk kutuan saya tah dikutuk eta tah ya matak termasuk salah saji orang yang terkutuk eta ya ini dibaca kutub Rabbani wal arifus somadani tapi ya jangan tidak nurutan seetik begitu tak tuh Haji Firdaus yang serikan ada yang serikan teman lain sorry teman tuh takut gitu ulah ya syirik di jero hate babari ngomong na ese kayak geus tah ese ieu bangunna tenang amat aya naon sih aing mah tenang kumaha anak teh ya unggal bulan mere kain naon deh itu berarti tetagenan ka pamari anak sia ku tenang-tenang tinggi sih aing mah atuh aing mah asal aya undangan tenang lumayan tageda tadi asal undangan we puyeng tuh jadi tetagenan ka dinya syirik sia ku tenang-tenang tinggi sih aya naon sih aing boga simpenan alhamdulillah kamari itu kan ngajual tanah aing menang 1 miliar jadi bagi kebagian sing 200 juta aya tinggal 100 deui lah atuh nek naon deui jayung geus kolot geus tinggal ngadaharan 100 juta pakai ibadah kos bener tah kos bener kan syariat mah bener tapi sekali toreka atuh acak-acakan tetagenan kana 100 juta tuh kan beda tuh kan cak syariat mah bagus heueuh geus ki geus anu kula mah geus ulah ka mana geus dahar jang aya tadi 100 juta asana tangkap pae ge duitnya sa nah geus bae geus kumaha mah dahar minum sare dahar ini ibadah heulah geus ka Cilongok ngaji kemudian salat tatagenan ka 100 juta cak syariat mah masalah geus bagus cak tarekat mah syirik tatagenan lain ka Allah ayo deh kumaha coba moal aya tah tiflul ma'ani na moal masih kada tatagenan gawe di pabrik masih kada tatagenan nyawa masih tatagenan dagang masih tatagenan bangsa nu tadi teh simpenan moal kiai kadangna tenang amat sih hirup maksudnya beda jeung batur teh kiai mah kadangna tenang tenang kumaha tuh ja santri asal balik bae nyana ngeupelan jadi alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang nusugi mah rada gede kos bener tak kiai eta kiai morosot eta kos kitu teh kiai tatagenan ka murid berarti kan murid lamun eueuh pokoknya nangis walah waweuh madak nya nama teu boga murid teh nyieun plang menerima tuh kaharti kan kurang bari mah menerima ajaran baru murid ajaran baru teh tatagenan ka murid berarti hayang pamerena eta teh kos kitu teh syirik jauh hari tarekat mah itu supaya kaharti bae mah supaya kaharti kos kitu eta izin pondok pesantren ge hayang loba murid tatagenan ka murid hayang pamerena maksudna atuh mau jadi ahli Allah mau jadi kos kitu hese atuh hese saya bangun tenang amat sih aing mah mantap tenang emang kadarnya kumaha sia kadarnya tenang maksudnya aing mah teu boga nanaon sebenarnya mah aing ge nyaho sia motor teu boga mobil teu boga jadi imah saya bangun pan tenang amat aing mah kieu lamun aya batur anu ngabutuhkeun aing tah aing osok dibutuhkeun tanagana alhamdulillah ku aing osok di ka pabrik atau ka kantor sok aya dibere tatagenan ka tanaga syirik kan ya takut gitu mual jadi wali itu bagus gitu mual jadi ulah jauh-jauh bukunya anak mual jadi wali syirik ulah ayana naon di jero hate teh hiji Allah nuskaya minta ke Allah nu gagah minta ke Allah nu jabar minta ke Allah nu qahar maha maksa minta ke Allah anu maha rahman maha rahim minta ke Allah naon di jero hati aing mah teu tatagenan ka dunia sapira dunia janu Allah waktu kala cokot bae teu tatagenan ka jabatan kumaha jabatan isuk pagi aing eureun teu tatagenan kana pangkat sapira pangkat di dunia doang di akhirat menyoto ingi pangkat aing mah leupas tina pangkat teu tatagenan kana geng-gengan teu tatagenan kana naon hiji Allah
cicingna dek di mana belos dek jadi kiai ka Allah aing mah sia dek ngaji dek ente dek mere dek urusan sia aing mah ka Allah beres aja nu ngarajina ge bakal nadarekeun sebab henteu asa ka penta nu mantak teu daek ngaji di lembur teh kunaon kenceleng sok diputer-puter teh pan kontrak nyana puguda kontrak beres jang kiai nama jang nyana tolol goblok itu mah tolol bin goblok bin blon bin anak nanaon eta teh da naon tuh jadi lamun teu hayang geus teu hayang ka Allah bae teu asa berat ieu sok beban nah beunang teu ngaji eta kadinya ka mushola sakitu dekeutna lah kunaon sih teu lah mana sok eta minta ongkos atuh bere bae sapira ongkos sih aing masalah lain masalah teu bogana aing asa katekeun asa kageng-gengan aing ieu kiai teh jadi geng tatanya deh coba lamun kiaina ulah kudu marere dak sia ngaraji ka aing ongkos geus siap ulah kudu mere aing mah pokona ngaji be hayo pokona sia aing teh kudu disumbang ku sia sebab sia menyumbang leutik geus mulai deui bae cak masyarakat teh hayang nol kan nyedeta nol makan lain disungut Allah maha uninga hate di sana jan urang lah ayo bae urang ngaji ulah kudu merenan hate hayang lah cak Allah sia ngomong doang hate beda ke karasana ge teh ka Allah hiji nah ieu kutub rabbani wal arifus samadani ta eta tah nu hese ge jadi Rabbani jadi Somadani Rabbani bangsa pangeran naon bae ka pangeran Somadani bangsa somadan naon bae ngagantungkeun ka Allah kutub Rabbani wal arifus Somadani oh nah ulah aya syirik jadi eta nu mantak jana lahir lantaran bersih min danatis syirki urang tina dana si syirki bae ge moal mahi 10 tahun nusuluk kabersihan syirik ulah ngajak cak Kangjeng Nabi Ta'isa abdu dinar Ta'isa abdu dirham cilaka abdi dinar jelema bangona maka sepatu hebat bupati horenganan kerja di abdi dinar kerja di abdi dirham gubernur gitu kayaknya namun niatna memang tadinya kecuali lamun niatna dek ngararapih negara lain bisa jadi gubernur tapi henteu jadi abdi dirham henteu jadi abdi dinar tapi nek bener-bener dek kalaksanakeun tugas atuh teu kiai ge jaim teu kalaksanakeun tugas sarua bae abdi dinar Habib jatuh abdi dinar bae kabeh bae sakabeh tadi tok madak kadeuleu di jero hatena rencana motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya. Itu ku ahli Allah teh aku lantaran nyana mah geus jadi geus kaluar anak Tiplul Maani ta eta teh bisa dibere ku Gusti Allah tek dedeleuan dedengian dan ngan nyana teu beurang. Embungeun di nyanana. Urang mah hayang. Nyana teh embung. Wal goflah wing poho. Per detik ulah per menit per detik nyana mah teu poho ka Allah per detik tek emang gua pan diajar heula mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari ganti la maksuda la ilaha illallah urang teu meunang tah lamun can boga guru karena la maksuda sebab aya makna tersendiri eta torekat teh lain zikirna ngarobahna ngageserkeun perasaan nah gaya guru tungtun la maksuda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus bisa naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya perasaan-perasaan nu lain kayak lamun urang dituntun lain engke muringkak dulu aya anu ijazah mah anu bisa muringkak neran lamun teu ijazah nu muringkak nu handap la ilaha illallah manya zikir dah gaceng heran aing mah zikir si gaceng lain inget ka Allah inget ka eta heran aing mah zikir si kitu
Eta waduh terpimpin teh mah. Salah sahiji murid gagal eta. Gagal tuh gaceng. Atuh tahu. Ya guru dah bibrojak guru teh mah. Sarua jeung doana zaujatan. Aduh. Nah. Naik. Mari Allah sesuai jeung detak jantung. Allah. Tapi kan kudu aya cara tersendiri letahna ka mana perasaan kumaha. Nah ieulah anu hese Allah detak jantung. Teu beunang dituturkeun ieu mah keur carita doang. Naik ke hu. Kos kitu hu. Luhur jasa tah lamun geus hu. Geus lain Allah deh hu. Kos anu ngintip eta nang garang-garana puyuh huwal. Aduh Gusti Allah. Wa adhiri syana bi izharin nafas bi ikhrajin nafas bi ikhrajin nafas hu keluar tuh kayak Allah kajero hu Allah engke hu kos gitulah ikhrajin nafas domesan wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar wabil khurujin wi kajrohu keluar Allah wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar takdirkeun zat anu maha bersih Allah kajro qadiri sya'na bi menan gitu bi idkhalin nafas qadiri sya'na bi idkhalin nafas wabil khuruji in bi bizatin akdas ketika kajrahu keluar Allah sesuai jeung guru teu beunang sakahayang urang geri aya supir nurutan eta bejana nurutan pas abah ngabahas eta nyana kabeneran jadi supir nyana kikituan we hu Allah langlem jadi bos lagi heran kok jadi kos kieu anak muah Allahu aya dipecat gawena jadi supirna kos kitu ya kayak molotov dipecat di mah ge kitu bae hu Allah pamajikan balik udah cenah kakak di kitu bae mah digawe henteu naon teu balik sorangan hu Allah mancing gareupeun imah menang lele ieu mah kudu kagrogol ieu tuh tina hu Allah tuh beunang sabaraha ieu keur dongeng doang dek dongeng lamun geus bisa engke bakal tiplul mani kulaya goplah jadi per detik lain per menit deh per detik Allah sesuai jeung napas kajero hu napas keluar Allah napas kajero hu napas keluar Allah carita doang hu Allah engke kadituna karak eta teh engke disebutna teh ngahiji timbul ka karak nah ieu bersih min dana si syirki wal goplah jadi lamun encan bersih tina syirik cara tadi aya main di jero hate atuh moal aya tiplul mani lamun masih kena goplah ka Allah atuh moal aya tiplul mani nah terakhir jismaniyah awak urang ieu ngahalangan ka Allah dimatak wujuduka zambun ayana urang teh sebagai dosa cek ahli hakikat masih kena urang ditekadkeun aya atuh urang teh ieu teh masih kena dosa wujuduka zambun jadi aya mah Allah urang malalagaan ayana geus nalika lalagaan ayana ulah disebutkeun aya nu aya asli nama Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jadi urang mun masih kena ngaku aya urang eta teh leutik kene hirup teh leutik kene eta teh geus jadi geus teu ngaku ka diri urang ka diri sorangan teh geus hiji Allah pan bisa kitu hese urang nyaritakeun anak sebab ieu mah kudu ditungtun micinan perasaan kahiji tina syirik heula jero hate geus eueuh pasti bakal timbul dengan sendirinya moal goplah ketika geus teu goplah nyana fana kan pasti kan ka Allah doang mun ditanya naon eta sinu aya di jero kantong Allah
ma fi jubati ilallah eueuh deui nu dijubah kecuali Allah jadi di babawa eta mun keur urang mamawana mau Allah geus teu bisa diajak ngobrol geus teu bisa geus eta Allah bae kada mah nah jadi jismaniyah ge ieu teh jadi kokotor ayana urang ngaku bahwa urang aya kokotor tah eta mah lain perasaan ke kudu lain omong ilmuna kudu ilmu rasa geus kudu hiji-hiji atuh sok tina dana si syirki heula piceun anu jero hate naon isi di jero hate aya naonan nu salian Allah kakarang engke kapanggih nu dua tadi hiji Adam kedua subut Adam muftiqorihi ila ghairi teu butuheun Allah kana sejen nomor kada subut hartina subut teh subutu kitu ibtiqori ghairi ilaihi butuhna nu sejen ka Allah tuh Allah teu butuh ka nu sejen butuheun ka Allah sakitu tauhid mah babari gaji tauhid mah kobo diskemakeun mah sajam 2 jam jadi praktek tauhid mas tauhid bil af'al tauhid bil asma tauhid bil sifat bakal kahiji aya dina tauhid bil zat carita doang warabi wallahu a'lam bissawab